Gusti nang tayungan Eis Asep nu rendengan mugi aya kasalamatan salamet nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sarangan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diuruk pangpayuna nyaeta pada istrina masing dugi kahartina hartikeun eus ayeuna lebatkeun kana manahna manawi aya gunana nu diteda manfaatna mangpaatna lahir batin eus teh masing prihatin ayeuna aya nu mingpin kacaroge masing tingin tulus kudu persepen kacaroge ngahayangkeun kais tembih nyangan ulah nyieun paijideun ulah nyieun pacok gregan lantaran loba kahayang nu teu saimbang akhirna teh mepes keyang ulah sok tangga kaluhur teu kaop ningali batur ari batur geus mujur ari urang kalah mundur ka panggung ongkoh ka panggung mang lamun batur geus gabrai boga baju kurai-kurai sok menta ogai abutai kala sok menta paturai eus tong loba kahayang di mana engkang keur bimbang engkena teh osok sumbang jeung caroge tara aman lamun menta kasalaki kudu bari amis budi nembongkeun budi paragi supaya geunaheun salaki mun eus mere budi mah kacaroge mere genah ceuk eus itu baju teh akang itu asa bogo tah eta caronge asa direrap ku sauncu bakal ku panas hatena hayang gerak kabeuli lantaran ku kasurungkeun kahayang cinta bogoheun eta teh ka pamajikan nepi ka leuyeut datang moal tibra sare-sare sarta muninggang caroge lalaki teu sobar bae tambah ipis iman oge tangtu eta salakina ulah rejeng kasabna neangan nu teu halalna anu sorang kasabna jadi pamajikanana ngadidik hanteu bageurna kana kasab salakina neangan nu teu halalna komo lamun menta keras mantak sok mepes gelas eta teh bakat kunya banget cinta rejeng bogoh lain henteu meunang bogoh dina eukeun rumah tangga tapi eus kudu bisa ngukur kakucur nu nyata eus masing yakin pisan masih salaki yakinkeun supaya bisa nambihan ka cinta rejeng nyaeun aya keneh teh duitna dilanjut eus lamun ngamulyakeun ka caroge tambah mulyakeun caroge tambah nyaeun kudu bisa nganyuhunkeun kahayang laksanakeun tapi lamun teu nganyuhunkeun kasalaki dituturkeun ulah anu sok dilarang
titis tulis bagja diri patokanu ti ajali kajen siga widadari damoal menang dibeli sarang batur kudu jujur layat rujung sakasur untuk raut salah lembur negara ge subur makmur. Yakin nggak usah terakhir ya. Enggak sih. Allahumma sholli sholatan kamila. Allahumma anta salamuna salam. Ya kapan qabal wa rahmatan bil matan bal maut. Allahumma hawil alaina bika salatil maut wa sanata minna wa faidin dalisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa salamun ala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.